Anjeuna bumi nu anjeuna sadaya pangeusi kagungan anjeuna aya Qur'anna teh jangan wa ja'ala jeung geus ngajadikeun Allah wa ja'ala jeung geus ngajadikeun Allah subhanahu wa ta'ala lakum pikeun araranjeun kabeh rek lalaki rek awewe rek kolot rek budak rek nu beungan rek nu saksara anu pinter anu asama kana pangdengi wal absara jeung kana paningali waja'ala lakumus syam'a wal absara jeung kana pirang-pirang paningali wal afidata jeung kana pirang-pirang hate nu nyiptakeun hate Allah nu nyiptakeun soca Allah nu nyiptakeun panguping oge Allah cepil jeung kupingeunana soca jeung tingalieunana hate jeung rasakeunana pek yakinkeun ku hate jelema anu iman yen Allah anu parantos nyiptakeun cepil jeung kupingna soca jeung ningalina hate jeung rasana tapi loba manusia nu teh kanu kawasa kulantaran loba gogoda di alam dunya eta teh manusia loba nu gerona loba nu kuna margina olilan kalawan saeutik matas kuruna anu ngalantik itu saja oli matas kuruna anu salalukur itu manusia seseueurna manusia syukur anu parantos nyiptakeun cepil jeung kupingeunana Allah seueur jalmi ka dokter hoyong kuping balas ngical hayam, ngical domba, ngical tanah, ngical kebon kumargi cepilna teu tiasa kuping da kuping mah lain kurebingna cepil bahkan seueur jalmi anu sumping ka dokter kupeda socana teu dingal padahal socana bolotot terus saha anu masihan soca jeung tingalieunana Allah saha anu masihan cepil jeung kupingkeunana Allah saha anu masihan hate sareng rasana Allah mata seueur jalmi nu dipasihan hate tapi hatena teu ngarti wae seueur jalmi nu dipasihan soca tapi socana teu mangaruhan ku loba titingalian teh kana eling ka Allah jeung loba jelema anu pasihan cepil tapi teu ngupi karena peringatan di Gusti Allah. Yang buta hijau. yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Teh kulantaran qalilam matas kurun saeur kalawan seetik anu namjang tas kuruna anu syukur nu syukuran ka Allah nya kumaha syukuran soca tingalikeun deui diparentahkeun ku Allah kumaha syukuran cepil kupingkeun dina anu diparentahkeun Gusti kupingkeun sholawat kupingkeun maos Quran kupingkeun pepatah-pepatah para ulama eta teh ngabuktos dan rasa syukur ngupingkeun ayeuna pepatah orang tua nya ngupingkeun pepatah sepuh aki nini dulur urang anu nyariosan kana pisaeun sok ngupingkeun urang soca tertinggalikeun kamari aya jalmi digebugan gara-gara maling hayam atuh ulah urang sok soca kamari aya jalmi awewe reuneuh kulantaran jina atuh ulah urang oge da kamari geus ningali begitu teh
akibatna era gede kemaluan nya kamari aya jalmi ayeuna nu maot gara-gara mabok atuh ulah urang teh mabok kamari aya jalmi digiringkeun ka barak gara-gara ngalawan ka kolotna sekolah alim pesantren alim diabringkeun ka barak militer tuh mata urang ulah dugikeun ka soca gaduh hate gaduh cepil gaduh tapi tidak berfungsi